Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi selena pencinta cerita Sunda tanah bilangi Sunda versi Mang Dina Mara. Sahabat di mana bae alamatna kumaha daramang danget ieu. Pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar pusim kuring siang kalayan wargi sadayana ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Ki Leksati Sumedang bagian ka-21. Hanca urang katunda bagian ka-20 urang nyariskeun Narita Mansur nuju ngalaksanakeun parentahna si Cakrateanya dan selawat di panyaweran mau lepatna anjeunna nuju ngalaksanakeun narita seueur pisan ngagoda tapi tetep tagen. Kumaha lajeng naik carita mangalujeng ngadangkeun eta ngatang landung pang beberahmana. Satulina Mansur ngajalankeun di pagaweanana karak 15 kali macana kana sirah aya nu ngegel menikeun kang ngokop kabeh. Mansur ujub ayap hayang nyaho kanu ngegel si horeng jin rek ngalegleg Mansur. Tapi Mansur tengah robah diukna tetap tagen bari nuluikeun babacaan tungtung nalas si jin telingit kadenge anu ceurik ngabangingik beuki lila beuki jauh las teu kadenge deui. Leungit jin tarojol anu datang 2 jalma teu make baju barang disidik-sidik nu saurang mah jiga sarip mani teu dipiceun sasieun. Atuh Mansur teh harita rada kabeng bat panun harita neges-neges ka eta jalma biklila beki sidik eta teh sarip tapi untung Mansur teh sadar yen manehna keur digoda sangkan pagaweanana gagal reup Mansur teh peureum teu wani nempokeun kanu jiga sarip. Sur Mansur kuring tulungan Sur Mansur kadenge aya sora hampir sarua jeung sora salib. Mansur bentak jajantung naratug hade bating sarebelah. Suku geus rek cengkat rek muru ka tempat datangna sora. Tapi batin Mansur sadar deui manehna keuna ku gogoda. Atuh terus nuluykeun di pagaweanana nu akhirna jalma nu duaan teh ngiles teu nembongan deui kanu keur babacaan. Tapi penting eta gogoda teh karep leungit hiji datang hiji malakung si aya maung nu gagauran bari ngodomang rek ngarontok ka Mansur. Tapi Mansur beuki husu sabab nu tadi ge ukur saliwat ari diantep mah. Cileung maung taluncat ngarontok ka Mansur ceuk parasaan mah mani asa lempeng kana sirah. Tapi les maung teh leungit teu kadenge sora-sorana acan nu akhirna macana nepi ka 100 gogoda leungit Mansur ngadoa ka Allah. Ya Allah, tebihkeun abdi tina godaan setan nu dilaknat. Mugi Gusti ngaijabah kana doa-doa abdi. Sanggeus maca surat Al-Fatihah Mansur abus ka jero sakumaha biasa dibagiakeun ku Bi Ucih jeung Aisyah nu nyayagikeun cikopi. Nu dua antara wani sare lamun Mansur can ka jero mah sabab melang bisi dihakan ku jin si mata sewu. Alhamdulillah 2 peuting kalaakonan geus karasa bedana sabab jang sarip tibra ti wanci insa keneh cik Bi Ucih ngebrehkeun kabungahna. Ari Mansur teu nembalan manehna panasaran hayang negeskeun beungeut sarip atau bus ka kamar brekdek kula launam panonna nyidikeun beungeut sarip diteuteub di lapisan sidik pisan nu tadi teh jiga sarip manita ieu anu dipiceun ngan aya bedana saeutik itu mah lintuh ceuk teh Mansur bari terus nyampeurkeun ka indungna di tengah imah gek diuk. Aya naon peuting ieu teh Sur? Aya nu aneh mah kuring teh manggih sarip nu dibarengan ku lalaki sejen. Eta lalaki teh ngajak ngomong ka kuring, tapi teu ditembalan. Sabab lamun ditembalan pagawean kuring gagal.
Aya Kang Sarip nu bener sur. Aisyah curingak bener aya nu jiga Sarip manehna indit deui dibawa ku lalaki nu jangkung badag adek ditanya teu wani bisi gogoda. Buahnya lembutan Kang Sarip eta teh tangtu aya nu mawa ka dieu sabab panebusna hampir lunas. Nuhun sur nuhun pisan tangtu pagawean urang kaya mangfaatna eta teh. Cik Aisyah bangun gembira sabab geus aya tanda-tanda anu pikabungaheun. Nya muga-muga we atuda kana hate kuring ge beda karasana ieu teh. Asa tenang jeung mata greug-greug tapi kade ulah petot-petot ngadua. Bantuan kuring ngara leuwih kuat ngayunan musuh. Nya urang babarengan we. Nyapek atuh geura ngopi heula sur mun geus ngopi mah geura sare urang-urangan sare bisi matak teu sehat kana awak. Cik Bi Ucih melangin pisan ka anakna bisi gering cara Sarip. Mangga mah nuhun. Sanggis barang dahar sacukupna Mansur ngagoloyo ka tempat sarena. Memeh reup sare babacaan heula sarta teu poho ngadoa kana Maha Kawasa. Sangkan Sarip buru-buru dicagerkeun ku Allah. Gancangna carita pagawean Mansur geus ampir jejeg 30 poe. Harita teh kaayaan Sarip pikabungaheun. Lantaran geus daek dahar sarta mun nyarita geus biasa deui bisa diajak ngawadu. Malah sorot panon cahayaan beungeutna teu pias deui. Ari Mansur can eureun digawena sabab Sarip can dagjag pisan. Jadi masih kene sok adenge humarurung. Ari tagi Mansur geus ngajemprak dina panyaweran teh dina maleman ka-28. Ya Allah Gusti, mugi Gusti maparinan kalancaran kana sagala rupi usaha abdi. Allah Maha Kawasa, Allah Maha Murah, Allah Maha Ngadang. Mugi Gusti ngadamangkeun kana panyawat nu karandapan ku Sarip. Kitu ceuk Mansur samemeh maca sholawat. Sanggis ngadoa Mansur harita ngamimitian di maca sholawat nu biasa sok dibaca unggal peuting. Mimitina mah lancar taya gogoda atawa halangan. Tapi kira-kira tengahna kana ceuli Mansur aya nu ngegel. Ku Mansur dijuang gebut dibantingkeun soalna maninggal geblug. Tapi barang ditampa wujuda ngan sakadar cakung sagede bangkong. Mansur teu ngomong terus nulikeun di babacaanana. Peuting eta asa berat karasana, beda jeung peuting-peuting sajena, tapi tetep dijalankeun kalayan khusyuk. Eta sepi jempling. Langit lenglang taya aling-aling ronda eueuh nu nguriling solajang klik kadengena ukur hawar-hawar kawas anu sieun nyuara. Harita Mansur leuwih husuk dina babacaanana lantaran geus hayang nempo sobatna cager hayang geura babarengan di cara bareto. Tapi peuting eta jigan peuting pamungkas sakabeh gogoda ditamplokeun kabeh ka Mansur. Nyaker husu-husu teh hujan gede maninggal gebret kawas menang cikeun di langit. Gilap dordar kilat pating burinyai geludug pating baladug. Leb-leb cilingcang di buruan beki pinuh. Ditongo curcor kalanduh maniseah ngaguruh awor jeung sora angin. Atuh Mansur jibreg dan cucut kawan tudiuk di panyaweran
geus tangtu kasaweran jeung kahujanan. Tapi Mansur teu ngarobah diukna tetep nuluykeun hancana. Maca sholawat nurutkeun papatah ti Aki Cakra teh. Harita teh karak 50 kali, setengahna di masih kene dihanca. Mansur, Mansur, geus tirakat teuing, geus cukup Mansur. Ceuk hiji sora man ditompokeun kana celina. Mansur harita curinghak, anu tadina peureum teh ngadadak beuntak ayeuna mah. Tapi teu aya sasaha. Malah asa keung jeung geueuman kawan tu hujan ngagebret teh. Mansur sadar eta sora teh datangna ti pihak siluman ngagoda ka manehna. Sanggeus eureun maca sholawat, Mansur teh hayang nguciwakeun sarip jeung kulawargana, manehna hayang nulungan nepikeun katamatna. Tapi gogoda teh teu cukup ku sakitu. Dina hiji kaayaan hujan ngagebret aya nu datang opatan bikelila beuki deukeut. Akhirna anjog ka haripeun Mansur. Ku Mansur diteuteup bari tetep babacaan. Breh nu opat teh sarimbang pisan. Taya anu dipikeun sasir. Mansur colohok dina pikiranana boga sangkaan yen eta teh opat sadulur anu kembar. Tapi barang ditelek-telek leuwih sidik, rupana teh bet jiga sarip. Ngan ieu mah kulitna koneng jeung karasep. Opat sadulur teh rancucut kahujanan, panonna mureleng ka Mansur. Bagia dulur, mun nyama anjeun teh dulur nu opat, geurang ngarju deui jeung nu sajat. Ceuk Mansur nyelang-heula nyarita sabab manehna boga sangkaan yen anu aya haripeunana teh dulur sarip anu opat. Anu ceuk Aki Cakra aya nu nyekelan ku jin anu cicing di guha sigana-gana teh. Eta opat jalma teh unggeuk. Sungutna katara jiga nyarita tapi taya sora anu kadenge. Mansur ngarasa regreg sabab sangkaanana jiga-jiga rek meneram. Jalma nu opat ngadeuketan nalaunan. Bikelila beki deket, gabung opatan ngarontok ka Mansur, les ngiles, teuing ka mana leosna. Awak Mansur asa berat asa ditindihan ku batu sagede telebu. Tapi Mansur usaha sateka pola, sangkan manehna kuat teu obah ti eta tempat. Malah mamaca sholawat ditarikeun, hate jeung pikiran ngahiji husu neneda kanu maha kawasa. Jalila-lila maplong awakna hampang ambekan tadi eungap lancar deui. Hati Mansur segema pikiran asa caang. Jajantung nu tadi ratu ngadadak ayem deui cara biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Mansur nyelang heula ngucap syukur alhamdulillah. Satuluyna mamaca di sholawat nu geus ngan kari 20 deui. Tapi gogoda can beak harita teh aya nu datang hiji jin nu awakna jangkung gede. Beteungna bureyeung jiga buyung, bitisna sagede kendang, leungeunna mani beberhilan ramona ranggoas kukuna paranjang. Mansur nyaho yen ka manehna aya nu datang tapi bubuhan hanca ngan saeutik deui. Mansur teu galider, da hayang buru-buru anggeus teh. Mansur tenempok kana hulu jin nu tetela matana sakurilingna. Nya jin eta pisan nu dipikasieun ku sarelea teh cenah. Sabab eta mah terlalu pancaraken dina ngagangguna. Sok langsung ngahakan. Dihakan sia kuaing. Ceuk jin bari ngaragamang rek ngarabu Mansur, gebeg Mansur ngarenjag. Terus tanggah netep hulu jin. Breh matana sakurilingna kabeh molotot pikasieun. Mansur harita ngalenya priwas. Sakujur awak ngadadak ngagibri. Cilaka. Jin mata sewu datang.
Cik Mansur bari terus sengkat maksudna marik uncat kata pas tapi latra mujin anu rangguas nepi manten kana awakna. Gep awak Mansur dicakal dijungjungkeun ka luhur dideketkeun kana sungutna. Cik Jin teh bari seri deui bari ngupul awak Mansur puguh Mansur mani ngadeg-deg keung nemposihung Jin anu rangeteng letahna burahay beureum komo nempo buukna nu ngawiwig nu ngaringkiwig majiga injuk kahujanan ti tadi keneh gimba pikagilaeun. Hei sakadang Jin andika ulah wani-wani ngahakan awak kami sebab kami kenapaan dulur kami hayo lesotkeun kami rek neuleuikeun tapak. Itu Cik Mansur maksakeun ngomong tapi hate mah geus semarmir sieun dileg-leg. Aing tara rebut tawar aing tara badami sakahayang aing moal aya nu nyegah. Cek eta Jin seuri mani ngagak-gak nya dikadarkeun kadenge ku jalma salemur atuh pugu harita sarelea ngarasakeun komo bi Ucih jeung Aisyah mah mani ngadeg-deg sarta beungeutna pias jiga mayit. Di tengah imah ngan aya bi Ucih jeung Aisyah di kamar ngalempreh anu gering atuh barang ngadengen nu seuri teh kabeh ge tayan wani nyoara ngahep-hep bari ngarasakeun kasieun. Ari Mansur da tetep hayang salamet ya. Jadi manehna embung jadi caduk Jin mata sewu. Nya manehna teh nyambat bajemat diminta idil nek ngagunakeun elmuna nu geus nyampak. Bah, ya dipun Mansur bah. Nada widi bade ngawatak ajian ti Abah. Margi kayan abi teh sakapepet. Taya waktu suka ngejat. Kitu pokna terus ngawatak ajian puntang jagat ya. Awak Mansur jadi ajeg jiga patok pageuh teu beunang digomeng-gomeng. Harita ge Jin mata sewu kaget lantaran arek ngahuapkeun Mansur tapi leungeunna jadi kaku kawas aya nu nyekelan. Weuleuh. Ngajak ngesang dia. Dikira aing teh nyaho dia teh ngagem aji untang jagat. Hampang ceuk eta Jin teh bari molotot kana beungeut Mansur celot ngiduhan atau awak Mansur mani lamokot ku cilu hiu kebut awak Mansur dibantingkeun kana lemah kocea kaliman harita Mansur jejeritan nyeri lain di kieuna. Lamun geus ngasaan mah sarek dicabut nyawa cenah. Mansur nu jurat jerit kadenge ka mana-mana sorona dibawa ku angin peuting. Harita bi Ucin apa kana sora anakna mani ngajenghok reuwas sok sieun anakna cilaka. Lamun teh kaburu sadar marek luncat kaluar hayang nulungan Mansur tapi kaburu sadar yen manehna taya daya sarta ingat yen Mansur teh keur ngemban tugas anu berat. Modar sia Mansur aing nyaho kana sakabeh tujuan dia. Aing teu idin lamun dia ngabut si Sarip tina luhun dulur aing. Ulang ngajar setan teh dikira aing rek sieun. Hai gunakeun di ilmu sia ku aing malburu diladenan. Cik Mansur nafsu harita. Manehna jadi sompral teu ngukur kakujur padahal mah ngelmuna can parat tatapana can nepi ka anggeus sasat atah keneh. Gede hati sia. Ayo rek mata naon dia cenah Cik Jin teh ngagegag ngadeukeutan rek ngarau di Mansur. Tapi Mansur geus ngawatak di puntang jagat awakna rapat jeung bumi pageuh jiga patok wajah.
Komolam disampurna boro-boro jinajan gajah salak sage moal kuateun nyabut cenah. Iwati jagat sorangan nu bakal ngorbankeunana. Tapi sakumaha cek amanat Mbah Jemat, ilmu Mansur can asa. Sabab tirakatna can anggeus. Atuh masih kene lemah aya kene lolongkrang anu bakal kaasupan ku musuh. Nya harita leungeun jin mata sewu tigis ngaragamang kana awak Mansur rek dicekel terus dicabut sekaligus. Mansur teu beunang sukuna muntang kana jagat kawas aya anu ngarapat bae. Mani keukuh ngagunakeun ilmu eta. Aingnya hutabadia kurang saminggu. Rasaan cek mata sewu nenjra bumi ngagunakeun sapu jagat. Dadak sakala awak Mansur teh meceleng jiga aya nu ngalungkeun. Barang rek ragdag di kabumi disangap ku jin bari ngagak-gak. Dihakeun sia kuaing. Kitu cek jin maningal sakilat newak awak Mansur belwak dihuapkeun ditereuy buleud-buleud. Lek kana jero beuteung jin mata sewu, Mansur teu bisa nanaon deui lantaran geus eleh pangawasa. Tapi cek ujaring carita Mansur teh teu paeh cenah jeung moal paeh ku cara kitu. Sabab jin mata sewu lain bakal maot teu boga kakawasaan pikeun nyabut nyawa manusia. Isuk jaganing geto Mansur baris diisingkeun ku eta jin teh di mana bae kahayang nisingna. Kacaturkeun di tengah imah harita teh Aisyah jeung Biuci ngaharuleung mikiran Mansur sabab tadi teh kadenge aya sora-sora pikasieun sarta matak hariwang. Sanggeus sora-sora teh jempe dumadakan hujan giraat angin leler kaayaan jempling mani calombrek. Nu kadenge iwal ti sora cai anu ngecelakana panyaweran nu sejen mah taya nu kadenge. Geus puguh jempe mah Aisyah cengkat manena panasaran hayang nempok kaluar. Kop kana cempor terus mukakeun pantol lalaunan. Rek ka mana Nyai? Cicing di imah. Cek Biuci leuwaseun. Hayang nempo Mansur isi kumaha onam sabab tadi teh kadenge loba sora pikasieun. Bisa yana naon nu tumiba ka Mansur? Cek Aisyah keukeuh bijil kata pas mawa cempor terus leret-leret nempuan buruan sugan punten nempuan kaburuan sugan nempo Mansur. Tapi eueuh sasaha mani jempling. Ari Biuci panasaran manehna ge nuturkeun bari pok deui nyarita. Heuh, nah jempling-jempling teuing nya. Ka mana atuh Mansur teh? Eueuh Bi, da biasana masuk di dinya tali panyaweran. Tapi ayeuna mah bat eueuh. Palang siang Bi. Aisyah tekebat nyaritana turun kana gogodog, bener kana golodog. Bari teu woleh luak liuk neangan Mansur. Jadi tetep teu kapanggih. Atuh terus harita dicalukan. Masih kene eueuh da teu aya nembalan geuning. Eueuh Bi, ka mana atunya? Aya-aya wae ka mana atuh? Bobo aya jin nu matana sakeliling teh Nyai. Biuci geus nyangka kadinya sabab nu dipikasieun teh eta sarupa. Aisyah teu nembalan. Kala ngahuleung bari melong ka panyaweran. Jadi maksudna mah neges-neges sugan aya tapak lacakna.
tapi iwal ti cai lencang anu katampon lain teh eta mah eueuhna naon. Kumaha atuh Nyai ieu teh nya? Dawuh geuning Mansur teh. Teuing bi, kuring ge bingung ieu teh. Nah ka mana ari Kang Mansur? Manit aya tapak-tapakna acan jiga nu ngiles di leg-leg jagat ning. Gusti, ka mana atuh ali geus kieu jeung kumaha Nyai? Bi Uci teu kawawa Cipanon mimiti binyil maseuhan pipina. Aisyah ge nya kitu carina dak bakatku sedih jeung nalangsang. Sabab anu dipake hariwang teh bet jadi kanyataan. Nya akhirna Bi Uci jeung Aisyah arasup di ka imah ngaharulang tepugu cabak. Najan geus peuting ge taya nu ngarasa tunduh sabab inget bae ka Mansur anu leungit teh. Kira-kira jam 2 peuting kadenge harita aya anu marurung di kamar. Atuh terus Aisyah ka jero ditutulkeun ku Bi Uci. Kasampang teh Sarip keur sesongkolan suku totojer leungin ti paparakat nangkep anggal. Puguh bae Aisyah reuas pokna nya bari nyekelan leungin Sarip. Kang Sarip kunaon ieu teh Kang? Kunaon anu karasa Kang? Nyarita Kang. Sok Kang nyarita. Ngarapu gunulunganana Kang. Nya jang kunaon atuh ieu teh? Sarip teh nembalan kala kaaduh-aduhan bari burial bincali. Sukuna jeger halirel sakujur awak pinuku kesang bani ngoprok. Puguh Aisyah jeung Bi Uci jadi gempeur samar polah. Ukur inghak-inghakan bari ngagugulung anu gering. Tapi akhirnya mah Sarip teh cici ngalempreh bari peureum. Aduh punten pergi. Napasna karet keteg jantungna biasa deui. Bener keteg jantungna biasa deui. Panasna teh nyebret teuing cara nu geus. Alhamdulillah geuning laler ayeuna mah. Cik tanya Nyai kadinya. Cik Bi Uci marah mai bunga nempo anu gering lerep teh. Kang Sarip naon nu karasa Kang? Aduh capek akang teh. Hujaneun mani asa dibabari jurig. Kamana ari Mansur sah? Cik Sarip terus cengkat hayang hudang ku Aisyah buru-buru disangke. Kang Sarip geus inget Kang. Geus inget akang teh. Ih, naha make teh ingat? Nah kunaon akang teh kitu? Sarip bari teh malik nanya terus luak liuk red ka Bi Uci red ka Aisyah sorot panuna kawas nu ngandung kaheran. Kang Sarip inget keneh ka abdi. Aisyah nanya bari mencerong hayang yakin heula. Nah Sarip teh eling atawa henteu. Ate Aisyah can teteg bisi Sarip dina kaayaan sasar. Ieu teh Aisyah teh lain. Sarip nanya harita bari neuteuf. Nya Kang Aisyah. Ari ka bibi apal keneh jang. Bi Uci harita milu nanya hatena ngarasa cangcaya bisi Sarip can eling bener. Bi Uci jawab Sarip. Alhamdulillah nuhun jang bibi teh regreg ari kitu mah. Sabab bujang geus eling. Atuh geus apal kana diri pribadi teh cara kamari. Apa bida ti kamari ge kuring teu poho. Aduh lapar sah. Hayang dahar akang di teh. Boga sangu atawa henteu. Cik Sarip bari sapan beuteung nu memang karasa lapar. Boga sangu mah gede tapi akang ngeusilan teu dahar sangu Kang. Tang tu kudu bubur heula bisi nyeri kana angen. Henteu teu lila Soke minta sangu jeung sama. Biasa we da tara boga nu aneh urang Banggi sangu jeung cengek ge geus pirang-pirang untung. Cuk Sarip jiga nu teu kungsi gering ngomongna tatag jeung bentes.
Atuh Aisyah teu loba omong terus ka dapur rek nyayagikeun dahareun keur salakina. Dekung Srila sanggup tegis hadiah terus dibikeun ka Sarip nu harita nyaran dekana bilik di baturan ku Bi Uci. Jadi tetela lain ngan sakadar hayang Sarip teh bener-bener laparna demaning ngalimed ponyokna karang. Sapiring beak terus nginum meningalak-lak sanggeus seubeuh dahar terus menta udud. Ku Aisyah dipanglintingkeun bako mole jeung daun kawung. Balenyun Sarip udud mani peureung beunta tandaning nikmat. Kamana Mansur sah? Sok aya ka dieu atawa tara? Kitu cenah ceuk Sarip manehna ingeteun ka sobatna nu geus seubeuh teu patepung. Aisyah jeung Bi Uci silireret teu tega rek nyebutkeun nu sabenerna. Duanana sahate, sapikiran jeung sapamaksudan. Atuh pok Aisyah harita ngajawab bangun anu asa-asa. Mansur mah aya ngan ayeuna keur nyabah heula. Ka mana nyabana? Ka kota rek usaha meureun. Nya muga-muga we sing hasil. Ulah cara urang sisit kadal geuning. Tembal Sarip serbung niupkeun hasil perokok ka luhur, panuna kucap kiceup nutup lalangit kamar. Kayaan beki peuting beki jembling, sabab geus ngagayuh ka subuh. Sora hayam jago mani raung kongkorongok ngalilirkeun kanu keur ti berasare. Hawa subuh geus karasa tiris mata kenikmat numurungkut disambut. Punten numurungkut disimbut. Geus subuh nyai geus majeuna ngagoreng comro. Pekatu nyai didiekeun bibir rek milun seuneu. Cik Bi Uci bari cengkat leos ka dapur rek ngajalankeun tugas anu geus maranti. Sebab dagang mah teu ditinggalkeun, da pugungan eta-etana nu bisa diandelkeun. Bareng jeung durna sora bedug di masjid, Sarip ngarasa tunduh goledag ngagoler di reup sare tibra nepikeun ka beurang geuning. Atuh Aisyah teh jongjon barang gawe mantuan Bi Uci, berai beurang terus ngiderkeun dagangan sakumaha biasana. Gancangna carita saminggu geus kaliwa, Sarip geus bisa ngadawung dina Bang Baru malah geus kaduga luntang-lantung di buruan. Ngan can waniin lempang jauh sabab sukuna asa palaur keneh. Bi Uci jeung Aisyah regreg hatena sabab nu geuring geus maju kana jagjag. Atuh usahana beki getol mani pak-pikpak mangpang meungpeung sabab hayang nyewuk nu geuring ngarah tereh jagjag. Dina hiji poe Sarip ngadawung di tepas moyan bari nempokeun nu ngaliwat torojol Aisyah ka kana balik tas dagang. Dina nyiru namruk duit receh datara di badahan, Gus Aisyah ka jeropok nyarita. Kang Sarip geus dahar? Geus geus seubeuh. Kumaha beak dagangan teh? Beak da unggal poe ge tara nyesa, akang hayang. Henteu. Nanyakeun we atuh mun geus salse ka dieu. Akang aya picaritaeun eta mumpung salse. Hog kerek merengkeun heula nyiru bari istar duit ka bibi. Jawab Aisyah bus ka tengah imah terus ka dapur nyamperkeun Bi Uci. Tekung Srila geus balik deui ka tepas bari mawa goreng pisang sapiring. Ditambah ku cai ente sagelas gek diu. Kumaha ayeuna Kang geus maju ka jagjag akang teh? Alhamdulillah Kang teu ngarasa nyeri ayeuna mah sah ngan kari leuleusna teh. Jigana saminggu deui mah lah. Kaduga udah ider da ayeuna ge kesalna mah nataku teh sok aya luntang lantung akang teh. Ceuk Sarip bari ngurutan bitis anu asa carangke ayeuna mah geus aya dagingan teu begang teuing cara ti heula. Nya syukur atuh ari kitu mah Kang. Ngan omat sing sabar kena eta kudu hariwang da usah mah kuring ge kuat keneh. Pokona marek cageurna kasakit sok lila. Beda di jeung datangna manitara kanyawan. Nyakeun wae lah da geus kitu kuduna. Sakige ngarasa untung sabab geuring teh aya nu ngaulaan, aya nu mangusahakeun, aya nu miara. Bagja Kang Tesa asa teu tulus digantung bakat ku bunga. Kitu ceuk Sarip ngebrehkeun ka bunga hatena sabab ayeuna karasa kabagjaanana di rumah tangga teh ayeuna.
dinasi dibelaan keur kena kulara. Kang ari urusan eta mah paneus jadi kewajiban sarerea. Nuhun we ari katarima mah. Kuring oge milu bunga. Ngan anu kudu dipikirkeun ku akang teh. Waktosna wargi sadayana teh nya kapan. Lubina dipungkas dicekapundikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul si dibelaan karangan Jilid 1 Sumedang bagian ka-21. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan atuh salajengna si dibelaan bagian ka-22 insyaallah dinten enjing dina waktu susami. Pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Mandina marang ngaturkeun nuhun kepada sasanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.